Bismillahirrahmanirrahim. Alfiyah Ibnu Malik halaman 46 bab af'alul muqarabah bait 164. Bismillahirrahmanirrahim. Kakana kada wa salakin nadar ghairu mudari'in lihadani khabar nuhu biduni an bada asa nazrun wa kadal amru fihi ukisa wa ka'asa hara walakin ju'ila ruha hatman bi an mutasila wa arzamuh laulaqa an mislahara wa bada'an Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Af'alul muqarabati ari ieu eta netelakeun tentang af'alul muqarabah. Fiil anu maknana deukeut. Logatna teh deukeut atau hampir. Jadi ieu bab yang telakeun naon fiil nu manana deukeut. Sebetulna mah aya 3 materi nu bakal dibahas dari af'alul muqarabah. Hiji af'alul muqarabah, fiil anu manana deukeut atau logatna teh hampir. Kadua af'alur roja, fiil anu manana teh mengharap, berarti logatna muga. Urang cirian heula di baris keempat. Walaysat kulluha lil muqarabah bal hiya ala salasati aqsam. Dina ieu fiil teh sebetulna mah lain makna muqarabah wungkul tapi aya 3 bagian. Hiji madalla alal muqarabah menunjukkan kana makna deukeut garis miring hampir. Hiji lapad naon? Kada. Kadua lapad karoba. Katilu lapad ausaka hampir. Satrasna kadua menunjukkan kana af'al naon? Af'al roja. Fiil nu logatna teh mengharap atau cik urang mah muga atau mudah-mudahan. Madalla ala roja kana mengharap. Lapadna ayatilu. Hiji asa, 2 haro, 3 ikhlaqo. Dibahas ya kayak 3. Terakhir adalah madalla alal insa menunjukkan kana suruh, kana ngajadi kana tumandang teh naon? Memulai bahasa Indonesia nama. Insa teh hartosna fiil anu menunjukkan kana prak memulai. Cek sunana mah naon? Tumandang. Nyaeta lapadna hiji ja'ala. Logatna tumandang lain ngajadikeun ieu mah. 2 taufiqo. Naon logatna? Tumandang atau memulai Indonesia. Katilu akhoda. Naon logatna? Tumandang sanes ngambil. Kaopat aliko. Tumandang. Kalima ansya'a. Logatna tumandang. Jadi simpul nama ari menyebutkan nama af'al muqarabah padahal mah lebetan teh aya 3 fiil. Hiji aya af'al muqarabah 3, aya af'al roja 3, aya af'al syuru 5. Berarti jumlahna sabaraha kalimat? 11 kalimat. Tah 11 kalimat ieu bakal dibahas sadayana. Berarti atuh idofat lapat af'alul muqarabah disebutna idofat lil ghalabah. Yang ngunggulkeun kanu sejena. Ente disebut af'alus syuru judulna teh. Atawa disebutna deui min tasmiyatil kul bismil ba'di. Penamaan untuk keseluruhan tapi dengan nama sebagian. Mulai masuk bait
Alfiyah 164. Kakana kada wa asa lakin nadar ghairu mudari'in li hadani khobar. Kada asa cara kana amalna tapi syarat kudu mudore amalna. Kakana eta seperti lapad kana, kada ari lapad kada, wa asa jeung lapad asa. Kada hartosna hampir atau deket, asa hartosna muga-muga. Lakin nadaro tetapi nalangka non gueru mudoriin salianti fi'il mudorena lihadeni pikeun i anu dua nyaeta lapad kana jeung kada jeung asa khobaron bari jadi khobarna. Kakana eta seperti lapad kana, kada ai lapad kada hartosna hampir atau deket, wa asa jeung lapad asa muga-muga. Lakin nadaro tetapi nalangka non guru mudoriin salianti fil mudore lihadeni pikini lapad kada jeung asa khobaron bari jadi khobarna. Kesimpulan, lapad kada jeung asa amalna seperti lapad kana, ngan khobarna langka salianti fi'il mudore, berarti kudu fi'il mudore. Para pelajar, ayeuna mulai masuk menjelaskan tentang af'al muqarabah. Jadi lamun dirunut di awal amil nawasih atau nawasihul ibtida aya kabagi dua, hiji kaluaran tina fi'il, kadua tina haraf. Ari dina jurmiyah mah pengelompokan teh berdasarkan amal, ieu mah berdasarkan fi'il atau huruf. Tina fi'il sabaraha? Aya tilu hiji kana wa akhwatuha entos selesai. Kedua af'al muqarabah sekarang dibahas. Katilu zonna engke dipayun. Tina huruf aya sabaraha? Tilu hiji ma la lata in nanti. Udah. Kedua inna tacan nanti. Lana fil jinsi engke. Taina af'al muqarabah. Af'al muqarabah satarigi kabagi sabaraha? Tilu. Aya nu logatna teh bimakna deket, aya bimakna mengharap, berarti muga-muda. Semoga-semoga. Aya af'al syuru atau af'al insya. Lamun al insya logatna naon? Ieu mah tumandang atau memulai cek Indonesia nama. Prak melakukan sesuatu disebutnya insya. Tah mulai menata hiji-hiji. Hiji lapad kada, ari kada disebutnya af'al naon berarti? Af'al muqarabah. Kadua lapad asa, af'al naon? Af'al roja berarti. Logatna ieu mah muga-muga. Kabeh ge sami muga-muga lamun roja. Amalna seperti lapad kana, kumaha lapad kana amalna? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Alfiana tarfa'u kanal mubtada asman wal khobar tansibu kana sayyidan itu ngan peda khobarna langka salian fil mudore, berarti hayangna kana fil naon mungkul fil mudore. Itulah rahasiana pang dibedakeun babna. Maka contohan atuh di bawah atau sebelum nadoman ke atas. Kada zaidun yakumu. Kada geus hampir sahazeun ki Zaid yakumu eta nangtung ki Zaid. Hampir ki Zaid rek nangtung. Begitu dipanggil pengumuman juara Zaid. Juga teh Zaid. Ada teh Zaid bin Amr. Oh, lain obdi atuh. Kadua lapad asa Zaidun ayyakuma. Asa mudah-mudahan sajeun ki Zaid ayyakuma teh nangtung. Aya fil mudhari aya? Palebah naonna? Ayyakuma khobarna. Tuh. Eta hukumna
Jadi kada jeung lapat asama khobarna kudu tina fiil mudhari. Aya teh salian ti fiil mudhari. Berarti naon cek tadi ge? Langka berarti. Contoh nu langka gitu contohan diambil tina bahar rojaz. Seperti alfiyah bahar rojaz mah. Mustafilun 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 aksarta fil azli mulihan daiman latuksiron ini asaitu soima. Iqra'u aksarta ngalobakeun anjeun fil azli dina moyok mulihan bari keukeuh daiman bari langgeng maneh kacida-cida teuing moyok kad kuring jabat terus-terusan la tuksiron ulah ngalobakeun sanyana anjeun ini saestuna kaula asitu eta mudah-mudahan kaula so iman eta anu bisa nahan ngomong ka anjin. Tapi kukuring mah moal dilawan dah. Mudah-mudahan kuat nahan omongan. Aya cing mah contoh lapat naon? Asaitu soiman. Ini saestuna kaula mengharap kaula soiman eta anu ngomong. Soiman khobar asaitu tapi keluaran tidak naon? Isim fa'il lain fi'il mudhari. Kudu nama fi'il mudhari langka eta. Contoh lagi diambil dari bahar tawil. Fa'ubtu ila fahmin wa makitu aiba wa kamis liha farok tuhawah yatasparu. Sarang fa'ubtu ila fahmin wa makitu aiba wa kamis liha farok tuhawah yatasparu. Fa'ubtu tuluy balik kaula ila fahmin ka lembur wa makitu jeung teu deukeut-deukeut kaula aiban eta nu balik. Geus lila jadi Bang Toyib. Enggak pulang-pulang ke Jakarta. Paripangna taina mah ngabebenjokeun soalna putus cinta di lembur. Akhirnya ke Jakarta apa ubtu ila fahmin balik bade ka lembur. Wa makitu aiba. Teu deukeut-deukeut eta nu balik. Tadi nama moal balik. Wa kam misliha jeung mang pirang-pirang pantarna imro'ah, tulis imro'ah. Paroktu anu geus mirak kaulaha ka itu imro'ah. Wa hiya bari ari itu imro'ah tasparu eta jomblo itu imro'ah. Si horeng teh balik deui teh karunyaeun ka popotonganana. Padahal mah nunggus-nunggus mah nunggus-nunggus kam misliha mang pirang-pirang awewe nu ditinggalkeun ku kaula ngajomblo teu payu deui. Soalna eueun saimbang jeung kaula. Allah. Wa kam misliha paroktuha. Wa hiya tasparu. So, maneh hayang cerai tah yang jomblo. Gitu udah cek salakeun teh. Jadi pepeujeuh ulah wani nolak cinta kaula sok jomblo saumur-umur. Waduh. Wa ma kitu aiba cing aja total padaon. Wa ma kitu aiba ari kada teh kan fi'il madi afal muqarrabah. Mana khobarna? Aiban. Kaluaran tina naon tah? Tina isim. Kudu mah tina naon hayang nama? Fi'il mudhari ieu mah tina isim fa'il. Tah, langka gitu teh.
Itulah tentang khobar lapad kada jeung asa. Jadi hayangna teh naon? Ku fiil mudhari, langka salian ti fiil mudhari. Pertanyaan eta fiil mudhari na make an masdariyah atau ulah? Wa qanuhu biduni an bada asa nazrun wa ka dal amru fihi ukisa mudoretos asa mashur makean mudoretos kada langka makenaan khobarnya asa tanpaan jarang adanya sedangkan khobar kada itu sebaliknya. Wa qanuhu jeung ari kabuktian khobar asa tulis jeung ari kabuktian khobar asa bidunian kalawan tanpa an masdariyah ba'da asa sabada lapad asa nazrun eta langka. Wa kada jeung ai lapad kada al amru eta ari urusan fihi dina kada ukisa dibalikeun ieu al amru. Kesimpulan khobar asa langka teu makean. Ari khobar kada mah sabalikna. Jadi jelas cek tadi ge kada jeung asa mah hayang tina fiil mudhari khobarna teh. Kadua aya perbedaan sedikit. Kumaha perbedaanana? Khobar asa mah langka teu makean. Berarti hayang make naon atuh? Hayang makean. Tapi lamun kada mah sebalikna, berarti kumaha? Teu makean. Langka makean. Contoh di baris kedua, qala Allah Ta'ala fa'asallahu an ya'tiya bil fath. Fa'asallahu maka mudah-mudahan saha Allahu Allah ayatiya eta yang ngadatangkeun Allah bil fathi kana kemenangan atau kana kemerdekaan. Mudah-mudahan kita pulang dari Baitur Ridwan terjegal oleh orang-orang Quraisy dengan kesepakatan Baitur Ridwan. Mudah-mudahan suatu saat bisa masuk ke kota Mekah dengan keadaan selamat. Cing tinggal di mana khobar asa? Ya, di keterapan kulapan naon? An. Tah hukumna kumaha? Galib langka teu make an. Contoh deui. Asa rabbukum ay yarhamakum. Asa mudah-mudahan sarobukum paran marane kabeh ayyarham eta mika asih robukum kum ka marane kabeh. Mana khobar asa? Yarham. Ayat teu anan. Ayat ta. Eta mah hayangna kitu. Ayat teu nu langka. Ayat. Nu langka mah contoh dina nadoman. Baharna bahar wafir. Asal karbul ladzi amsaitu fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu. Sarang. Asal karbul ladzi amsaitu fihi yakunu asa muga-muga naon al kurbu kasusah alladzi anu amsaitu pasosore kaula fihi na kurbu yakunu eta kabuktian itu kurbu waraahu eta tetep dina tukangan punten yakunu eta kabuktian ulah dipailan waraahu dina satukangeunana itu kurbu farjun ari kalenglangan qaribun anu deukeut atau kabungan. Mudah-mudahan kasusah nasore ieu ku Allah dibukakeun kemudahan-kemudahan kabunga-kabunga yang secepatnya yang dekat. Cing mana lapad asa aya, mana isim asa karbu, mana khobarna yakunu make ante teu eta hukumna kumaha tah
langka. Atau satu lagi diambil daripada Bahar Tawil, Mas Bahar Tawil. Asafarojun ya'ti bihillahu innahu lahu kulla yawmin fi khaliqatihi amrun. Ulu jami'an. Asafarojun ya'ti bihillahu innahu lahu kulla yawmin fi khaliqatihi amrun. Asa farojun, mudah-mudahan kalenglangan atau kabungahan, yati eta ngadatangkeun bihi kana ieu farojun sahallahu Gusti Allah. Mudah-mudahan orang diturunkan kabungah dina poe ieu. Naon sababna? Innahu saestuna Allah lahu eta tetep punten innahu satuna kalakuan jeung tingkah lahu eta tetap kagungan Allah kulla yaumin dina setiap dintenna fi khaliqatihi di makhluk-makhlukna Allah amrun ari aya urusan. Mudah-mudahan ieu kabungah ku Allah enggal didatangkeun. Soalna Allah mah setiap hari setiap makhluk memiliki urusan masing-masing. Maksudna mah takdir masing-masing takdir tersendiri. Mudah-mudahan ku Allah dibere kabunga. Cing mana afal muqarabahna asa, mana isimna farojun tingkah rupa, mana khobarna yati ngan sajumlahan fiil jeung fa'ilna nyicingan dina mahal nasab make ante eta teu eta kumaha hukumna langka. Selanjutnya tentang khobar lapad kada. Di bawah nadoman wa amma kada fadzaqal musannif annaha aksu asa. Lapad kada mah sebalikna lapad asa. Lamun asa khobarna galib makean berarti kada mah langka makean. Fayakunul katsir fi khabariha ay yatajarrada min an. Kebanyakan khobar di lapad kada mah tanpaan. Wa yaqillu iktiranuhu biha, sedikit sekali membarenginya eta lapadan eta khobar ku lapadan. Berarti sebaliknya lapad asa. Tapi ayat berbeda jeung pendapat al-Andalusiyun. Bi khilafi mana salihil Andalusiyun, menurut ulama-ulama Andalusia termasuk Ibnu Malik berarti orang Andalusia, min anna tiraniha khabaruha bi an masusun bi syi'ri. Boleh sih boleh katerapan ku an ngan lamun nu an mah kudu khusus dina syi'iran menurut ulama Andalusia. Contoh orang buktikan bahwa khabar lapad kada mah teu make an. Firman Allah, fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Fazabahu tuluy mareunci tu Bani Israil hakana Baqarah. Wa ma kadu jeung teu deukeut-deukeut itu Bani Israil yaf'aluna eta migawe Bani Israil. Teu hampir migawe. Soalna sifatana berat. Tara dikerjakeun eta naon teh? Sapi teh. Soalna bating nanyakeun, akhirna kalau ge dihaja terus, dijawab terus. Akhirna kepada titik temuna ternyata eta sapi teh kudu neangan sapi anu kulitna warnana jiga warna emas. Akhirna nu bogana kumaha? Mungan dijual kajabah hayang ku saharga timbangan emas. Soalnya eta mah berdasarkan permohonan tim malaikat pertolongan ti Allah bae jangan eta keluarga. Soalnya eta keluarga teh keluarga yatim tapi eta budak-budak soleh mengabdi ka sana ka indung bapakna. Akhirna dibeli. Cing lamun meuli sapi
ku saharga timbangan emas. Lamun sapi na 3 kintal, emas na 3 kintal. Maka eta orang barang Bani Israil wa ma kadu yaf'alun, jeung teu hampir melakukan, hampir saja tidak mau berani melakukan. Cing mana amil nawasehna kadu, mana isimna tak ditakdirkeun nama hum dipun pasilkeun mah. Di dieu mah wau domir jama, domir muttasil marfu bariz nyata wau. Mana khobarna yaf'alun, ayat anan teu ayat. Contoh lagi firman Allah, mim ba'di ma kada yazigu qulubu fariqim minhum. Ketika para sahabat perang Tabuk sungguh luar biasa, kermah panas, pembiayaan kurang, kendaraan kata buke susah. Akhirnya ieu teh bener teh pitul perintah Allah. Mimba di makada tina sabadana teu deukeut-deukeut, berarti hampir. Mimba di ma tina sabadana perkara punten. Kada anu hampir yazigu eta mengkol non kulubu farikin hatina sebagian minhum ti orang-orang mukmin. Hampir bae mengkol teu taat ka perintah Rasul. Soalna kudu perang ka Tabuk dina kaayaan keur panas, kurang pembekalan, kendaraan sulit. Diceritakan hadis geuning sampai para sahabat tuangge dang daunan. Sehingga daun-daun sok diparabkeun kana onta teh dicaian, diarmam. Akhirnya para sahabat ieu nyeri neleng. Tapi demi sebuah perjuangan tuh. Tapi ka jadi genggerong. Orang mah teu nyeri genggerongnya. Alhamdulillah. Cing ningali mana khobar kada aya? Mimba di mata sabana perkara kada anu hampir itu emak yazigu eta mengkol. Tah khobar lapad ka kabarengan teu ku an henteu. Contoh lagi sabda Rasulullah, ma kitu an usalliyal asra, teu deukeut-deukeut kaula kana salat asar. Teu-deukeut berarti hampir teu ngalakseukeun asar. Hatta kadati samsu antagruba, sehingga hampir matahari surup. Jadi matahari geus rek surup, can salat naon? Salat asar. Mana cing khobarna? Ma kitu an usalliyal asra. Eta mah dibarengan ku naon nya? Dibarengan ku an. Nu hiji deui, hatta kadati samsu antagruba. Dibarengan ku naon? Ku an. Berarti lepatnya lain lepat. Pendapat Al-Andalusiyun teh di debat, berarti fakta lagi aya dibarengan ku an. Ngan hukumna naon tadi ge? Langka. Contoh deui ada sebuah nadoman diambil tina bahar khafif. Bahar khafif fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun kadatin nafsu antafidu alai idgodahas wa retotin wa burudi. Alaihina dibaca sarang kadatin nafsu antafidu alaihi
dahas waretotin waburudi kadat ampir naon an-nafsu ruh antafido eta yen kaluar ieu nafsun alaihi kana ningali mayit ketingka ningali temana terbujur kaku komodo ieu mah dina sebuah kecelakaan naudzubillah asarek keluar nu urang ge bakating sedih-sedihna eta ningali mayit iz goda dina waktu jadi itu mayit haswa roetotin wa burudin eta jadi eusikna kain kapas roetotin wa burudin teh logatna kain kapas haswa isi ketika diasupkeun kana kain kapas kain kapan bukan kain kapas kain kapan ternyata tambah ceurik semakin terasa temana akan hilang untuk selamanya dan bertemu mungkin di akhirat cing mana lapan kadat khobarna isimna an-nafsu mana khobarna antafido iya nu langka nu galib nu langka itulah penjelasan tentang lapad kada dan asa wangka asa harawala kinju ila khobaruha asman ciri asa lapad harongan khobarna wajib make andina salawasna harokaya asa bedanya diwajibkan yang jadi khobarnya harus dimasukian waka asa jeung eta saperti lapad asa haro ari lapad haro ge sami muga-muga afal roja walakin juila tetapi geus dijadikeun naonana khobaruha khobarna lapad haro hasman kalawan misti bian kana lapad an masdariyah muttasilan anu ngantelan wa kasa jeung eta saperti lapad asa haro ai lapad haro muga-muga walakin juila jeung tetapi geus dijadikeun naonan khobaruha khobarna itu lapad haro hasman kalawan misti bian ku an muttasilan anu ngantelan kesimpulan lapad haro seperti lapad asa kalau gebetkeun af'alur roja anu amalna tarpaul isma wa tansibul khobar ngan khobarna kudu tina fi'il mudhari nu katerapan an jadi bab ini menyebutkan 3 fi'il aya nu kalebetkeun af'al muqarrabah aya af'al roja aya af'al syuru ieu fi'il tilu-tiluna ge sami amalna naon tarfaul isma wa tansibul khobar tarfaul kana man wal khobar tansibu kana sayyidan umar eta amalna ngaropakeun kana isimna ngan khobarna ieu mah sami wajib katerapan ku lapad naon an kudu berenya tah maka dia cantumkeun lakin yajibu iktiranu khabaruha bi an make lapad an contoh haro zaidun ayyakuma haro muga-muga atau mudah-mudahan boleh saha zaidun ki zaid ayyakuma eta yen nangtung itu zaid aya anak teh aya walam yujarrad khabaruha min an tatara dikosongkeun khabarna tina lapad an terkecuali engke dinasiiran itu lapad haro lanjut biar cepat naon deui babaturan
afal syuru'na wa alzamu khlaulaqan mislahara wa ba'da syakanti fa'an nazura khobar ikhlaulaqo wajib makean khobar ao saka galib makean ikhlaulaqo seperti haro wajib beran sesudah ao saka jarang tak memakaian walzamu jeung geus ngamistikeun para ulama-ulama ikhlaulaqo kana lapan ikhlaulaqo maknana kalebetkeun af'alur raja muga-muga an kanaan mislaharo bari seperti lapad haro wa ba'da awsyaka jeung sabada lapad awsyaka intifaan ari ngeukeunanaan nazuro eta langka itu intifaan ngeukeunanaan. Kesimpulan lapad ikhlaulaqo seperti haro kalebetkeun af'al roja bari khobarna make an kudu makean ari lapad awsaka mah khobarna langka teu makean. Para pelajar selanjutnya menceritakan dua kalimat berikutnya lapad ikhlaulaqo. Aya lapad ikhlaulaqo. Kalebetkeun apal naon berarti? Roja. Logatna muga-muga. Ikhlaulaqo khobarna kumaha posisina keberadaanna? Kudu make an. Berarti wajibnya sami jeung haro. Contoh ikhlaulaqo di baris kedua. Ikhlaulaqatis sama'u antam turo. Ikhlaulaqat mudah-mudahan atau muga-muga naon as-sama'u langit antam turo eta yang ngahujankeun itu sama. Aya lapad ikhlaulaqat? Aya. Mana isim ikhlaulaqat? As-sama'u tingkah rupa. Antam turo khobar dibarengan ku ante di ta eta wajib hukumna an. Berarti antam turo teh kalimat fiil fa'ilna kana lapad as-sama sajumlahan fiil jeung fa'ilna nyicingan dina mahal nasab da jadi khobar tina lapad ikhlaulaqo. Berarti kalau betna khobar jumlahna naon? Fi'liyah. Contoh deui saterusna ai lapad awsaka mah hukumna kumaha? Galib make an langka teu make an awsaka deui. Ari awsaka kalebetkeun apal naon? Muqarabah. Berarti awsaka logatna hampir atau deket. Contoh dalam sebuah syair baharna bahar tawil walau su'ilan nasu turabala ausyaku iza qilahatu ayyamalu wa yamna'u qulu jami'an walau su'ilan nasu suila jeung lamun mah dipenta saana sujal jalma aturoba kana taneuh la ausaku yakin hampir-hampir itu enas iza qila di mana mah dicaritakeun ka itu enas naon hatu lapad hatu kudu ngadiekeun anjeun cing atuh kadiekeun taneuh
hampir naon tah lamun jalma dipentan taneuhna ayyamallu eta yen bosen itu si enas wayamna'u jeung nyegah itu enas embung mere jalma mah sok gampang bosen ulah boro-boro dipentaan be duit dipentaan taneuh ge bosen minta taneuhnya punten bade ngadamel polybag mentaan be tanu kepan mana ge loba tuh padahal mah jang polybag unggul eta jang polybag jang naneuhan pot bunga da teu meret itulah manusia cing mana lapan aya lapan awasaka la awasaku yang yakin hampir ayyamalu yen bosen di penta tadi kita hampir naon hampir bosen deket bosen mangga lebatan bae deket bade hampir mana amil nawasehna awasaku mana isimna domir mustatir baris khobarna mana ari aya malu galib atawa langka galib makean wa ba'da awasakan tipaan nazurat eueuhnaan langka berarti ari eueuhnaan berarti manaon aya anu ti galib atuh mana tuh nu eueuh nu nama hiji deui tah baharna bahar romal bahar munsyarih sami jeung alfiyah yushikuman parami maniyatihi fi ba'di girratihi yuwafiquha iqra'u yushikuman parami maniyatihi fi ba'di girratihi yuwafiquha. Maaf gangguan bukan di telinga Anda gangguan daripada para peserta ya yusiku ampir sahaman jalma parro anu kabur itu man mimmaniyatihi tina mautna yeman fi ba'di girratihi dina sawareh pohona yeman yuwafiku eta manggihan yeman ha kana eta maniyah kana maut hampir orang yang lari daripada mati dia mati ketika lari tadi mah lompatan teh hayang naon kabur tina maut kalau lompatan teh maut da poho berarti piba digir ratihi yuafikuha ketika kerpoho ketemu banyak yang lari dari mati tapi ketika ia lari mati mana amil lawasehna yushiku mana isimna man parro mana khobarna yuwafikuha teu makean hampir orang yang kabur dari mati yuwafiku jawabna eta menemukannya kematian itulah dua lapan berikutnya ikhlaulako dan awsaka. Mana lagi teman-temannya? Wa misluka dafil asa ikaroba wa tarkuan khobar karoba langka make anak khobar fi'il syuru' wajib temakena menurut asoh karoba seperti keadaan pada fi'il syuru' wajib tidak ada wa mislu kada jeung eta sapertikeun lapad kada fil asohi diumutkeun kaul asoh karoba ai lapad karoba berarti logatna akur kada naon deukeut karoba ge deukeut atau hampir wa tarkuan jeung ari ninggalkeunanaan ma disyuru'i sarta ieu fiil syuru'
anu artina tumandang, artina disuruh teh fiil anu artina tumandang atau memulai, wajaba eta wajib itu tarkuan. Lanjut satu bait lagi, kaan sya'asaiku yah dua taufik kaza ja'al wa akhadu wa alik caraan sya'asaiku yahdu jeung taufik ja'ala khoza alik sing telik. Indonesia kaya ansa asaiku yahdu dan taufik juga lapan akhadtu ja'altu dan alik. Ka ansa asaiku seperti lapan ansa asaiku. Ansa tumandang soalnya ngalogatan singkil mangga. Saha asaiku anu ngagiring onta yahdu eta ngalagu itu si saik. Wa taufiqo jeung seperti lapat taufiqo tumandang. Kaza eta nya kitu deui ja'altu ai lapat ja'altu wa akhadtu jeung lapat akhadtu tumandang logatna. Wa alik jeung lapat alik tumandang logatna. Jubatan ieu mah. Kesimpulan 2 poin. Poin pertama, wa misluka dafil asohi karoba, lapad karuba seperti lapad kada. Khobarna langka makean. Poin kedua, fiil af'alus syuru, atau langsung belah, af'alus syuru, fiil anu maknana tumandang, khobarna wajib teu makean. Af'al syuru nya eta. Bait kedua, hiji ansa'a, 2 taufiqo, 3 ja'altu jadi ja'ala, 4 akhadtu jadi akhoda, 5 alik. Selanjutnya masih merinci nyebatan tentang af'al roja atau af'al syuru. Pas selesai af'al roja mah yaitu karobama af'al muqarabah. Wa misluka da fil asohi karoba, lapad karoba ge sami jeung lapad kada. Berarti hijina segi amal kumamalna tarfaul isma wa tansibul khobar. Kadua khobarna kudu kaluan tina fil mudhari. Katilu makean teu makean. Galibna teu makean. Contoh anu teu makean, baharna bahar khafif. Bahar khafif teh lagamna nyaeta fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun karobal qalbu min jawahu yazubu hina qalal wusatu hindun godubu. Baca sarang. Karobal qalbu min jawahu yazubu hina qalal wusatu hindun godubu. Karoba hampir non alqalbu hate min jawahu tina kusabab cintana itu qalbu yazubu eta ancur ieu qalbu saking cinta-cintana menggebu-gebu dalam hati. Hatiku hampir ancur berkeping-keping. Kunaon gitu? Hina qala dina nalika nyarita saha alwusatu jalma nu ngadu-ngadu. Soalna mendengar informasi ti jalma tukang ngadu-ngadu hindun godubun ari nyi hindun eta anu bendu. Jis Maimunah teh geus teu boga heun ka maneh teh.
Kabari jadi kesek-kesek eta korek bakal tinggeus keuleun ka mana ngagedur eta ngadenge informasi kitu. Ingat bae ka Maimunah. Puguh eta mah tukang ngadu-ngadu. Jadi ulah maka percaya. Tanyakeun heula nya. Engke teh ari hate geus ceurik geus teu bisa sare. Dari barang pangi mah biasa we teu naon-naon ieu. Tah ulah sampai bisa diadukeun. Janganlah sebagai daun-daun kering yang mudah dibakar. Ulah. Contoh lapan naon? Karoba. Isimna kolbu. Mana khobarna? Yazubu sajumlahan fiil jeung fa'ilna nyijingan dina mahal nasab. Makean make henteu. Ieu galib atawa langka? Galib. Galib mah al-katsiru fiha tajridu khabariha min an. Kebanyakanna teu makean. Wa yaqillu iktiranuhu biha. Sedikit di barenganana itu khabar biha ku itu an. Contoh langka. Sebuah bahar tawil. Saqaha dawul ahlami sajlan ala dhama wa qad karabat anaquha an taqatta'a. Iqra'u jami'an. Sako geus merenginum ha kana eta urat-urat atau otot-otot sahadul ahlami nu ngabogaan pirang-pirang akal sajlan kana satimba anizomai tina halabhab. Ketika halabhab teu kagok merenginum teh satimba. Wah, atuh otot-otot teh naon di seger deui bugar deui. Waqad karobat jeung nyata ampir naon akna kuha punduk-pundukna itu uruk antaqatta'a eta pegat itu uruk. Padahal mah punduknya tadi nama hampir pegat can nginum mah ada haus ya haus asarek maot kacekek tapi setelah diberi nginum langsung seger deui bugar. Cing mana amil nawasena waqad karobat isimna akna kuha khobarna antaqatta'a make an hukumna langka. Ari masalah teh karoba kariba sih. Wal masyhur fi karoba fathur ra'i. Patahkeun ro jadi kumaha macana? Karoba. Wa nukila kasruha aidon. Dibaca kasruh boleh. Jadi naon? Kariba. Lamun karuba henteu meunang karuba mah beda deui. Selesai tos katata sadayanya aparojan tos asa haro ikhlaulako apal muqaraban tos kada karoba ausaka hiji deui can katerangkeun teh afal syuru. Mana apal syuru sadayana aya 5 dikumpulkeun bet ka ansa asaiku yahdu wa taufik kada ja'altu wa akhadtu wa alik hiji lapan naon ansa'a. Sok contohan atuh ansa'a saiku yahdu ngan ingat apal suruh mah khobarna kumaha cenah ge watarku an wajaba wajib miceun an berarti ulah dibarengan ku an. Cing palabalapan ansa'a geus tumandang saha asaiku nu keur gagiringkeun onta yahdu eta ngalagu. Lamun urang mah nya biasana baheula mah ngangon naon munding bari nyanyi bari ngangon munding teh. Ieu ge sami ngangon onta bari nyanyi. Anu tara nyanyi mah ieu tah ngangon meri. Tara nyanyi eta mah. Kacau ya. Cing mana afal
syuru'na ansya'a. Jadi suruh teh logatna naon tumandang, pedatna tumandang. Ai tumandang teh naon? Memulai. Tumandang memulai. Sok aya logatan singkil, aya logatan siap, aya. Ngan nu jelas nama ieu apal syuru mah prak memulai sesuatu. Disebutna syuru'. Contoh deui kadua lapan naon? Taufiqo. Contohna di bawah wa taufiqo Zaidun yad'u. Naon logatna? Geus tumandang Ki Zaid eta ngadua, prak ngadua. Ari siap-siap mah encan mulai. Ieu mah geus prak. Mata logatna tumandang atau memulai. Mana isimna? Zaidun. Mana khobarna? Yad'u. Kaluar tina fi'il mudhari make ante. Katilu lapat ja'ala. Dina bet mah ja'altunya geus kajadikeun tumandang kaula. Kadi lain ngajadikeun ieu mah logatna tumandang. Ja'ala yatakallamu. Ja'ala geus tumandang Ki Zaid yatakallamu eta ngomong itu Ki Zaid. Zaid mulai ngomong, wah, mulai berbicara, ringkas padat teu kaharti. Tah geus ieu. Saha heula atuh. Jala. Katilu kaopat. Akhoda yandimu. Lamun dipanjangkeun mah akhoda Zaidun yandimu. Geus tumandang Ki Zaid eta nganadong. Mulai nganadong. Sair. Engkleung deng dek buah kopi raranggeuyang. Kenu dewek ulah pati diheureuyan. Saur Kang Zaid eta teh. Kalima lapad aliko yaf'alu. Lamun dipanjangkeun mah aliko Zaidun yaf'alu. Ngan isimna ku domirnya. Domir naon namina? Domir mutasil marbu mustatir zawaz. Lamun ditakdirkeun lapad huwa aliko huwa yaf'alu. Aliko geus tumandang itu Zaid yaf'alu eta migawe itu Zaid kaza kana anu teh naonnya. Sing anu eta. Jadi perkara anu mubham teh di bahasa Arab mah kada. Lamun urang mah taeun. Leka taeun mah naon taeun. Nanti taeun. Ari sing anu ka mana? Ternyata kada gitu. Selesai tamatnya. Ja'ala taufiqo akhoda alaqa ansya'a. Aliko. Berarti mah fil nawungkul nya fil madina wungkul. Pertanyaanna fil mudhari bisa beramal teu? Oh, can tamat geuning macana. Wasta'malu mudhari'an li ausaka wa kadala ghairu wazadu musika. Ausaka kana amal mudhari'na isim fa'il musika teu sejena. Ausaka dan kada gunakan mudhari'nya dan isim fa'il ausaka tidak lainnya. Wasta'malu jeung geus ngalakukeun para ulama atau ngagunakeun mudhari'an kana fil mudhari'na li ausaka kana lapad ausaka wa kada jeung lapad kada la gueru teu salianti itu mudhari' wazadu jeung geus nambahan para ulama musika kana lapad musika.
Kesimpulan para ulama oge ngamalkeun fi'il mudhari lapad ausaka jeung kada. Bahkan isim fa'ilna nyaeta musika. Para pelajar, penambahan. Jadi nu af'al muqarrab, af'al raja, af'al syuruma nu berlaku teh fi'il naon wungkul, fi'il madina. Nu sajina mah teu beramal. Kadapa penambahan di tilu kalimat musannif teh hiji fi'il mudhari tina lapad ausaka. Coba tasrif ausaka yusiku berarti. Contohna sami tos di luhur tadi dina bahar munsari. Yusiku man farramim maniyatihi fi ba'di girratihi yuwafikuha. Aya lapan naon? Ambil nama sayana yusiku fil mudhari nya. Entos. Kadua fil mudhari lapan kada. Kada tasrif kada yakudu yakadu yakidu. Karena kadu wae. Kada yakadu. Contoh firman Allah di baris pertama, yakaduna yastun. Yakaduna hampir itu kafirin, yastuna eta nyabok ieu kafirin. Eta ayat sebelumnya menjelaskan tentang sikap-sikap orang kafirin. Wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Di mana-mana ayat-ayat Al-Qur'an dibacakeun ka orang-orang kafir, katingali orang kafir mah akan keingkarannya. Yakaduna yastuna bil ladzina yasluna alaihim. Hampir hayang nyarabok eta orang kafirin kasaha bil ladzina yasluna alaihim ayatina kajama-jalma anu membacakan ayat-ayat Allah, ayat Al-Qur'an. Tah lamun anu sok ngademo kaajengan berarti eta sikap orang kafirin zaman baheula. Dieureunkeun dawana teh kade. Sok aya yang nyabok orang kafirin mah. Ti baheulana ge lamun ngadenge nu keur macakeun Qur'an teh. Cing mana yakaduna fi'il mudhari tina lapad kada. Bisa beramal teu? Wasta'malu jeung ngamalkeun. Maksud ngalakukeun teh ngaberamalkeun. Mana khabarna? Yastuna. Kalau orang tina fi'il mudhari sajumlahan fi'il jeung fa'il nyicikeun mahal nasab. Make an teu? Henteu. Dari kada mah langka make an. Kakanaka dawa asa lakin nadar gharu mudhari'in liha dani khabar wa qanuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kadal amru fihi ukisa. Katilu hiji deui lapan naon? Isim fa'il tina lapan ausaka. Tasrif ausaka yusiku sakan fahuwa musikun. Talapan musikun. Baharna bahar mutaqarib. Bahar mutaqarib fa'ulun 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 famusikatun arduna antauda khilafal anisi wahusan ya baba. Sarang famusikatun arduna antauda khilafal anisi wa husan ya baba. Famusikatun tah eta ampir eta deket arduna ari bumi urang sadaya antauda eta yen balik deui itu arduna khilafal anisi barina salianti anu ngaludeungkeun wahusan kana jadi keung ya baba bari nari kolot. Wahusan bari keung ya baban bari nari kolot. Hampir tanah kita ini
setelah ludeng kembali ke henteu ludeng berarti keung deui ayeuna mah di lemur urang teh lumpang ti peuting loba begal bubuhan tas bencana kurang ekonomi ya baba nari kolot ayeuna kolot nari kolot teh ayeuna rame jai naon jai leuweung tadi sebutna teh ya baba jigana keur waktu tsunami nya eta 124.000 di Aceh ge mah eta perkampungan apa jai naon ayeuna bae jai leuweung di kebon jai naon tah kitu naon namina teh hampir jadi keung deui ayeuna aya isim fa'ilna lapan musikah famusikatun aya isimna lapan naon arduna mana khobarna antauda ari musikun sok make an atau tara musikun wa ba'da osakan tipa anazuro berarti langkat teu make an berarti ieu mah antauda galib langka ieu galib makean berarti penambahanna ngan tilunya aya deui teu lamun asalna mah aya lapad kadage isim fa'ilna osok jadi kaidun aya sebuah bait diambil dari bahal tawir amutu asan yaumar rijami wa innani yakinan larohnun bil lazi anaka idu baca sareng amutu asan yaumar rijami wa innani yakinan amutu hampir maut kaula asan karena sedih yaumar rijami dina waktu poean perang rijami wa innani jeung saestuna kaula yakinan eta nu yakin larohnun jadi yakin ari jadi taruhan billazi kana anu ari kaula kaidun eta hampir naon hampir maut keur waktu perang rijami kaula hampir maut hampir asan putus asa sedih dar der dor teu maot ka rumah sakit tetangga ge waktu perang ieu teh perang rijami teh simpulna mah kaula teh rohnun ditaruhkan nyawa teh ting isukan ting sore ngan alhamdulillah nepi ka ayeuna bisa ngawuruk keneh salamat ana kaidun mana simpak mana ambil nawasina lapan kaidun ana kaidun ari kaula eta anu deukeut amuta yen maot kaula karena kesedihan jadi simpulna aya penambahan opat kahiji fil mudhari lapan awsaka jadi yusiku kadua fil mudhari lapan kada jadi yakadu katilu lapan musika isim fa'ilna kaopat sok aya isim fa'ilna lapan kada jadi kaidun lanjut ba'da sakhlau laqa awsaqad yarid ghinan bi ayyaf'ala ansanin fukid asakhlau laqa awsaqa anutam hayu kuduku isim ayyaf ala sing paham kadang awsaka ikhlaulako asa didengar cukup dengan ayaf ala tidak berkhobar ba'da asa sabada lapan asa ikhlaulako jeung lapan ikhlaulako awsaka jeung sabada lapan awsaka qad yarib terkadang datang
non ginan sugih atau ngalap cukup bi ayyaf ala ku fi'il mudhari nu dibarengan an masdariyah wungkul. Ansanin sugih tina anu kadua dalam kurung khobar. Ansanin sugih tina khobar pukida anu dipikeun ieu sanin. Badasa sabada badasa tinggal laku sareng sabada lapan tinggal laku usaka atau sareng pada usaka kodiari terkadang karena bina sugi di ayat pala kupi ilmu dore anu dibalan an ansanin sugi bina kobar kukida anu dipijen di usani. Kesimpulan qadiyarid kinan bi an yaf'ala ansanin bukit. Terkadang sabada lapad asa ikhlau lako jeung awsaka dianggap tam ngalap cukup ku isimna wungkul tina fi'il mudhari anu katerapan an teu aya khobaran. Ulangi sareng kumaha sok terkadang sabada lapan asa ikhlau laqo ausaka aya anu tam ari tam teh ngalap cukup ku isimna wungkul anu kaluaran tina fi'il mudhari anu katerapan ku an tanpa aya khobaran. Para pelajar komentar diingat-ingat lagi cing lapan kana aya kana tam aya kana nakis. Ari kana tam nu kumaha? Tanpa kosmetik cantik, tanpa khobar bisa. Tak ieu ge sok aya lapan asa ikhlau laqo awasaka tanpa naon? Tanpa khobar. Cukup ku naonna wungkul isimna. Tapi eta isimna kade bi ayab ala. Kudu ku ayab ala ari anaon? Aya ana terus kadina fi'il mudhari'an gitu. Jadi isimna teh eta fi'il mudhari' nu katerapan ku an teh dijadikeun isimna. Contoh ari asa ikhlau laqo awsaka anu nakis mantos tadinya. Nu tadi caritakeun nakis tam tadi. Nakisnya da araya naonan? Araya khobaran. Ieu mah nu taya khobaran. Contoh di baris kedua, asa ayyakuma. Asa mudah-mudahan, muga-muga. Naon ayyakuma yen nangtung itu jalma. Taruhlah Zaid. Cing tingali asa ayyakuma. Aya khobaran teu? Teu aya nya, teu naon kitu teh. Berarti asana dianggap sebagai asa tam atau nakis namina? Tam. Ingat, tanpa khobar bisa namina tam. Lamun aya khobaran ngaranna nakis. Jadi cantik alaminya nu halus semuanya. Masih gugah sarege cantiknya nih da alami. Beda jeung anu pulasan eta mah isuk wungkul. Isuk cantiknya luar biasa. Geus sore biak bedakna. Jadi lamun katingali anu cantik lain alami mah. Lamun geus sore menurun atau akhir bulan menurun cantikna. Nah eta. Itu lapan asa. Contoh lapan ikhlau laqo sami tinggal ngadamel. Sok ganti ku lapan ikhlau laqo ayyakuma. Ganti ku lapan ausaka ayyakuma. Jadi gampilnya selesai sakitu. Kumaha cenah ge? Sok terkadang sabada lapan asa ikhlau laqo ausaka alap cukup ku isimna wungkul teu dicaritakeun khobarna. Nu kitu namina tam. Dengan syarat eta teh kaluaran tina fi'il mudhari jeung an masdariyah.
Tapi menurut ulama sejen kumaha lamun kahareup teh ternyata aya khobarna, aya fa'ilna maksud teh. Maka di komentar deui di baris ketiga wa hadza iza lam yalil fi'la, ieu aturan adalah ketika teu nyanding kana eta fi'il teh badaan anu sabadaan teh dohirun. Lamun kahareupna eueuh isim dohir. Contoh nu kahareupna aya isim dohir kieu asa ayyakuma zaidun, asa ayyakuma zaidun. Cik lamun kieu kumaha ayyakuma zaidun. Ieu nya ieu mah aya naon sabada fiil teh mudhari padi teh fiil mudhari punten aya zaidun tak ieu jadi masalah teh. Maka kabagi dua pendapat tata cara ngalogatanana atau menerjemahkan ieu lapad asa ketika kapayuna. Ketika setelah fi'il mudhari teh aya isim dohir. Satu, menurut Ustadz Abu Ali Al-Salubin yajibu ayyakuna dhahir marfu'an, eta isim dohir diropakeun billadzi ba'daan ku fi'il nu sabadaan. Ieu dibaca ropak ku fi'il ieu. Berarti jadi naon atuh? Jadi fa'il. Berarti ieu fa'il. Ieu jadi fa'il. Menurut saya Abu Ali As-Salubin. So kata kumaha? Asa mudah-mudahan ayyakuma eta nangtung saha zaidun ieu fa'il di mana? Di ayyakuma. Berarti asana nakis atau tam? Tam kene menurut Salubin mah. Ieu mah pendalaman wungkul. Madhab kedua wa zahabal mubarrad wasayrafi wal farisi ila tajwizi ma dzakarahu Salubin. Jadi sami sepakat jeung pendapat Abu Ali As-Salubin menurut sabsaha Al-Mubarrad jeung As-Sayrafi. Wa yajuzu wa bitaz wizi wajhin akhar, dan membolehkan jalan yang kedua. Kumaha menjalankan kedua? Wa huwa ayyakuna ma ba'dal fi'li alladzi ba'daan marfu'an bi asa isman laha. Atau menang nu kadua. Nu kadua mah berarti pendapat anu sanesna wajhun akhar. Pendapat Mubarrad jeung Sayrafi jeung Farisi nya ka Salubin teu menyalahkan ngan menang nu kadua. Cila nu kadua kumaha? Ulangi. Asa ay yakuma zaidun. Tah menurut anu sanesna mah zaiduna ngajadikeun isim talapat asa. Jadi kumaha tuh ngalogatana asa mudah-mudahan ayyakuma eta ye nangtung si Zaidun ari ki Zaid. Berarti yakumana fa'ilna kembali kapengker. Berarti disebutna ieu khobar muqaddam mubtada muakhir. Takdirna mah kumaha? Asa Zaidun ayyakuma. Balikeun jadi asa ayyakuma Zaidun. Tapi anu gampang mah meningkan Abu Ali we nya. Eta mah praktek ngalogatan unggul. Berarti lamun kesimpulanana lamun setelah fi'ilna aya isim dohir menurut Abu Ali Salubin mah isim dohir ngajadikeun fa'il tina ieu fi'il mudhari. Lamun menurut anu sanesna As-Sayrafi nyaeta ieu isim dohir nu setelah fi'il teh jadi isim asa nu dikapengkerkeun. Jadi khabar muqaddam mubtada muakhir. Wa jarradan asa awir fa mudmara biha izas mun qablaha qad kira. Wa jarridan mun sameme na asa aya mubtadana menang tam atawa nakis nyimpen isimna.
kosongkan asa atau dengannya ropakan domir jika sebelumnya isim disebutkan. Wajar ridan jeung kudu ngosongkeun sanyana anjeun asa kana lapad asa tina domir. Awirfa atawa kudu ngaropakeun anjeun ku lapad asa mudmaron kana isim domir. Biha ku itu asa. Izasmun di mana-mana kalim aya isim atau mubtada cerian. Qablaha dina samemehna itu asa. Eta teh lamun dirunut mah kieu iza qad dukira di mana-mana nyata geus dicaritakeun non ismun kalimat isim qablaha samemehna itu lapad asa. Wajari dan jeung kudu ngosongkeun sanyana anjeun asa kana lapad asa tina domir. Awirfa atawa kudu ngaropakeun itu lapad asa mudmaron kana domir. Biha ku itu lapad asa iza qad dukira di mana-mana nyata geus dicaritakeun non ismun kalimat isim cirian dalam kurung mubtada qablaha samemehna lapad asa. Kesimpulan di mana samemeh lapad asa aya mubtada atau isim maka eta asana bisa tengandung domir dalam kurung lugot Hijaz awir pamudmaro atawa bisa ngandung domir ropa dalam kurung lugot tamim. Komentar iza qad dukira ismun qablaha lamun sebelum asa teh aya isim berarti aya mubtadana. Taruhlah contoh asa zaidun ayyakuma kapayunkeun zaidun jadi kumaha zaidun asa ayyakuma maka teknis penterjemahanana bisa dua. Hiji wajar ridan asa kosongkeun lapad asa tina domir berarti ulah make domir atuh langsung bae sok ulah jadi domir jadi kumaha ngalugatana zaidun ari ki zaid asa eta muga-muga non ayyakuma yen nangtung itu zaid berarti khobar asana aya teu teu ayanya asa eta mah zaidun ari ki zaid asa eta muga-muga naon ayyakuma yen nangtung itu zaid berarti asana tam atau nakis jadi tamnya tah lamun dikosongkeun tina domir mah namina teh lugot Hijaz tingali di baris kedua wajaza tajriduha anid domir wa hadzal ghatul Hijaz nahu zaidun asa ayyakuma logatan versi Hijaz zaidun ari ki zaid asa eta muga-muga naon ayyakuma yen nangtung ieu zaid berarti lapan asa teh aya domirannya tapi fa'il dhahir kapayun berarti atuh asana asa tam nakis tam berarti eta maksud wajar ridan asa kosongkeun lapan asa tina domir awir famudmaron atawa eta lapan asa teh ngaropakeun kana domir maksudna mah aya domir anu kembali kana eta mubtada sok cing versi kedua berarti zaidun asa ayyakuma logatan sing aya domir ka dieu zaidun ari ki zaid asa eta muga-muga itu zaid ayyakuma eta yen nangtung itu zaid cing kira-kira ieu jadi tam atau jadi nakis nakis ya kitu wungkul sebetulna mah versi penterjemahan aya teh resikona aya resikona mah dina palebah tasniah rada beda
Di baris keempat wa tadharu faidatu dzalika fi tasniyah wal jama' wa ta'nis fatakulu lughatu tamim ari tamim nu aya domir atawa nu henteu nu aya domirnya hindun asad antakuma asalna dinaonkeun tah di muannaskeun soalna menyesuaikeun ngalapan naon hindun kadua az-zaidani asaya antakuma nah sabab da asaya ditasniahkeun mengimbangi zaidani katilu jama az-zaiduna asao ayyakumu nah sabab dijamakeun asaona mengimbangi zaidun coba logatan kumaha az-zaiduna asao ayyakumu az-zaiduna ari ki zaid loba asao eta mudah-mudahan itu ki zaid loba ayyakumu eta yen nangtung ki zaid loba berarti kitu nyeun redaksi katana meunang soalna di alfiah mah da pikeun naon namanya panduan untuk para pengarang kita jadi lamun urang rek nyin musannif teh kieu ge kitu kajeun gitu mata kelas tinggi alfiah mah jadi sakieu ge geus cukup ngaos nahwu sorof mah geus finish deui kelasna jadi lamun urang geus kata lagi teh geus teu kelasan gitu contoh lagi cing jama muannasah al hindatu baca asaina ay yakumna logatan al hindatu cing cobaan ku ajis jis al hindatu ari hindun loba asaina eta mudah-mudahan itu hindun loba ayyakumna eta narangkum itu hindun loba ari menurut bari hijaj mah dikumakeun ngandung domir teh ari teh ngandung domir mah teh gampang ulah dirobah-robah lapad asana so katu cing hindun asa antakuma wa zaidani asa ayyakuma az-zaiduna asa ayyakumu hindatu asa ayyakumna logatna mah sami bae nya teu patos tebih ngamanana mah wal hindatu jeung ari nyi hindun asa eta mudah-mudahan moga-moga itu mudah-mudahan naon ayyakumna yen nangtung itu nyi hindun itulah satu lagi wal fatha wal kasra ajiz fi sini min nawi asaituan tiqal fathi jukin sin semacam asaitu boleh difathahkan atau dikasrohkan yang terpilih fathahkan Sunda asa tepung mutaharik marpuna alus jabar menang jr macasina wal fathah jeung kana baris patah wal kasroh jeung kana baris kasroh ajiz kudu ngameunangkeun anjeun fi sini dina sin min nahwi asaitu tina saumpama lapad asaitu wantiqal fathi jeung ari milihna dibaca fatah zukina eta dipilih itu intiqal fathi atau dikanyahokeun boleh dikanyahokeun itu intiqal fathi kesimpulan nalika lapad asa katerapan domir mutaharik marfu sinna menang dibaca patah menang kasroh ngan alus nama patah min nahwi asa itu tina seumpama lapad asa itu berarti asa katerapan ku domir mutaharik marfu maka cara macana ajiz pat menangkeun pisina sina
al fathah wal kasro. Boleh patah, boleh kasro. Coba tasrif. Asa, asaya, asao, asat, asata. Patahkeun asaena kasro. Asa asina, asaeta asina. Asita asetuma asituma asaetum asitum asaeti asiti asaetuma asituma asaetunna asitunna asaetu asitu asaina asina alus kalian dibaca asina atau asaina asaina alus namanya ngan urang mah resep kana asinya dibungkus dengan kemasan yang itulah tentang selesai bab af'al muqarabah yang di dalamnya terkandung 3 fiil sebetulnya af'al muqarabah, af'al roja dan af'al syuru.